Cilok, Bu. Aduh, kamarana. Ya ibu-ibu teh biasa nulis. Mang, tukang baso. Panggil dewa aing sama ieu. Ain mah icalan cilok mah. Ya balik sare teh ayeuna jangan itu kan pemajikan. Mang baso. Ya, Mang, yakin. kunaon teu icalan? Kapan ayeuna bagian balik. Geus penting. Nah, wengi mah tara icalan. Ya bagian balik lah, bagian HS, bagian depan pemajikan. Astaga. Mang, si Mang teh kira beunghana atuh. Yeuh. Lamun usaha, lamun icalan tong ngandalkeun beurang unggul Mang. Kedah beurang peuting. Tingali. Abdi mah. Ayo. Ingat kalbat. Ayo. Ya aki-aki teh salah ieu mana we. Nyangka aing dina BM we. Ya, rumah aki-aki. Mang. Yeuh. Matakan si Mang sebagai tukang baso kudu bekerja keras. Ira beunghar heran dah. Dagang kur ngandalkeun beurang unggul. Nyangka abi di bumi emang di dieu. Ya sukuhun atuh. Ya, mana abdi kaluar ti bumi tinggal emang di peuting kieu masih kulintang-kulinting bade uih bade bobo. Ira beunghana atuh Mang. Tingali ku tara sare. Abi mah beurang peuting bekerja keras. Mobil BM tuh tadi tuh Robicon tong teuing ditingali lah. Itu mobil Robicon itu. Oh tong teuing ditingali. Ieu memotivasikeun si Mang supaya dagang baso teh ulah aya sarengna tuluy we di beurang sore geus beak balik di ka imah dagang deui peuting di peuting balik di ka imah tepi ka subuh isukan isuk dagang deui ambe si Mang teh beunghar teu kudu sare Mang. Tapi bagian balik ayeuna mah. Kan geus beres dagangna capek. Kira beunghana tuh ayo we balik ngandalkeun ka capek. Awak masih ngomong alasan capek. Heran aing gimana pemikiranna? Kira beunghana atuh. Bobo awak jangjang waringkas kerja keras. Ulah aya sarekna. Ya, Mang, makana kerja keras. Mang, nah, jadi kita pakai baju satpam. Ya, Bos. Pos satpam kosong. Kumaha Mang Dek? Oh, Bos. Ayeuna mana? Mang Dek. Mang Dek serius bumina di dieu, Pak. Satpam di payun. Satpam. Si Tunuk boga ngagul mobil, boga ngagul imah. Satpam di Satpam. Kipri kumaha teh nyaho kieu? Lupa Mang Dek teh. Mang Dek, itu di payun kumaha eta kosong. Waduh. Mang Dek, Adi, ayo. Adi tepain heula. ya mana. Ayo. Kepanggih modal dia mah. Gagal euy. Ngomong, imah aing, mobil aing. Aing mah tara sare. Ngomong we satpam siapa? Cilok, Bu. Aduh, kamarana. Ya ibu-ibu teh biasa nulis. Mang, tukang baso. Panggil dewa aing sama ieu. Ain mah icalan cilok mah. Mana-mana aing panggil dewa sama ieu. Atuh kumaha urang we atuh? Ek naon di dinya ngatur-ngatur? Ek dagang baso, ek dagang cilok, kumaha urang we atuh? Sanes gitu, Mang.
Nah emang kunaon bete icalan baso kalah ka icalan cilok. Atuh kumaha urang we mang di dinya mending ngatur-ngatur. Bapak aing lain, indung aing lain. Ye mang icalan teh kena konsisten. Lamun icalan baso we. Nah jeung icalan cilok sagala di dinya mah eueuh rasa percilokan. Ye di dinya boga perasaan karunya dagang cilok nu lain jadi loba saingan. Cukup dagang baso we atuh mang. Dieu heran aing mah. Kumaha pamikiran si mang ieu dagang baso jeung dagang cilok. Ye mun geus dagang baso mah dagang baso we. Ulah hayang dagang cilok sagala rupa. Atuh kumaha urang we modal-modal urang. Di dinya mending ngatur-ngatur. Mang, bayangkeun ku mang. Mun dagang cilok kana aya mang saingan nu hiji, manehna biasa boga kauntungan 50.000 sapoe. Kana aya mang saingan manehna jadi 20.000. Dugang tukang cilok eta boga anak 5. Kumaha, Mang? Jajana barang daharna eta anak nu 5. Si Mang tanggung jawab. Milik mah saya nu ngatur. Eta bisa kitu, Mang. Tapi bisa kitu kumaha? Hah? Si Mang teh geus jaingan tukang cilok nu geus aya salila ieu. Heran aing mah pamikiran aing. Di dinya mah dagang teh niat usaha ibadah lain ngadoreksakeun batur. Nah ngadoreksakeun kumaha aing mah teu ngarugikeun batur. Ya jelas nyaingan tukang cilok nu geus aya. Kan di dia mawa tukang cilok. Nah kumaha? Sanajan di dieu teu aya di tempat lain meureun mah. Ya kan di tempat lain eta mah lain di dieu. Pan aing nongkrong lagi di dieu. Ya angger nu biasana jalmi orang dieu teh neangan ke tempat lain neangan tukang cilok. Ku sabab aya si Mang jalmi nu biasa dieu neangan ke tempat lain teh jadi henteu Mang. Karunya Mang nu dagang cilok nu lain. Boga perasaan atuh Mang ieu. Yo bayangkeun tukang cilok eta teh boga anak 5. Parabaneun loba karena saingan ku Mang. Jadi manehna boga batit teh jadi saeutik. Ieu aing. Geus ngomongna. Geus. Nya, ngeuna lieur Mang. Engke deui mah Mang mending dagang baso we. Nya. Omat. Karunya tukang cilok ulah disaingan. Teh dibayar. Anjing. Sangat best. Sok budak aing soak ieu mah, sok budak siga ya. Awas, wajah. Goblok, ha? Haji. Awas, mana? Ji. Goblok. Aduh. Wadah. Anjing. Aduh. Ya, benar. Ayo, ya. Oh, kamu siap.